Syaur niratandana panjang, sabda sinengge, sabda udenga, sabda sinengge, sabda undenga. Semar ning pakuning alam. Semar yawinang nong semar ning pakuning alam, pakuning alam. Ya, itulah Semar Badranaya, tokoh masyarakat di kampung Tegal Gorowong Tumaritis. Anu manaya Semar Badranaya teh jadi tokoh anu luhung ilmu jembar ku pangabisa sugih ku pangarti. Kaceluk ka awun-awun kawentar gajana pria kajam paring angin-angin. Yen ieu Semar teh ngagaduhan duduhung sawang we. Ieu Semar teh ngabogaan ilmu panemu jampe pamake. Anu mana nguasai berbagai pan ilmu bidang agama, bidang tata negara, sosial politik din saja bina. Ya lulah Semar Badranaya, ring. Ya Semar muncul ke permukaan bumi, anu syariat tadi hakik diciptakan Gusti anu Maha Suci ku Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai manusia biasa tangtuna terlepas kesalahan jeung kauluputan. Sabab Semar teh hiji tokoh lain mangrupakeun nabi, tapi ieu tokoh Semar carita pawayangan anu maneh seperti jadi tontonan, jadi tuntunan lamun urang bisa merhatikeun alenyepan ajaran-ajaran ieu Semar anu hakikat teh nyepeng tidak bagan agama Islam anu mana dibawa ku para pujangga, dibawa ku para wali. Tah ieu Semar teh parantos gugur para kiai, para ulama, para asatid, para syekh, para buya. Anu mana ieu ilmuna masagi ya lulah Semar Badranaya. Kumaha daramang cu, kumaha daramang sadaya cu, nuhun upami daramang mah eta aluskeun ku abdi sinareng. Disunkeun ku uwa siang sinareng wongina malah mandar wali sadayana ti lembur, salubur makmur, patani sarugih mukti, padagang parada senang. Mudah-mudahan sadayana ginulur kaharayuan ginajar kara kawilujengan. Mulus rahayu berkah salamet, aya himbar pangdoa, aya payungan ti Gusti anu kaduh kagungan. Urang teu weleh-weleh ngadoa, urang penting supaya urang nih pasiam umur panjang yuswa dina rangga taat ka Gusti anu Maha Suci nyiptakeun alam semesta. Sabab urang teh manusia lain hidup yang dalam dunia teh lain hirup tamu laku tanpa sejak ieu manusia teh ngabogaan tugas anu nyata nyaeta dina raga ibadah kamantena ka Gusti anu Maha Suci ka Allah Subhanahu wa taala. Tah kusaha urang boga kewajiban maka usahakeun dimiti urang udang tina sare sareng bade sare deui teh urang kudu niat ibadah, kudu aya aktivitas anu mangrupa ibadah.
Sabab urang teu pati-pati diciptakeun jin sareng manusia teh pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tumeng ning 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 teng. Tah ibadah teh cek para ulama nyaeta kabagi dua, hiji ibadah mahdoh, anu kadua ibadah guer mahdoh, anu katilu katilu. Jadi ibadah mahdoh anu langsung ka Gusti Allah, communication in good bahasa Bandung nama. Satrasna ibadah guer mahdoh kulisan men. Nah, salah ting bener lah. Sing kuring lain mahasiswa, lain pelajar kan. Sapur tibu we sakitu. Jadi hablum minallah wa hablum minannas, urang kudu dijaring, kudu dipiara, dijaga, didama-dama, dimumule, dihade-hade, pebejeuh. Urang kangaranan dua perkara ieu ibadah langsung ka Gusti Allah, ibadah kepada manusia. Nyaeta urang kudu dilaksanakeun. Kudu saimbang kadua-duana, ulah salat tungku teu malire ka batur, ibadah ka sosial unggul teu ibadah ka Gusti Allah, eta salah. Jadi dua-duana urang cepeng, hayu urang samse dijalankeun. Bilih urang merasa kesulitan harese dalam masalah ibadah, ayeuna parantos gambil seueur pondok pondok pesantren anu ngajalegir, madrasah pawalatak di mana-mana, para ustad, para kiai seueur anu kaluar ti pesantren-pesantren tinggal taroskeun garanjeuna dina bag-bagan ilmu panemu jampe pamake. Teu aya waktos mungkin patepang sareng para ustad, para asatid mungkin tiasa dina media sosial atau napi dina YouTube. Anu mah YouTube emang luar biasa, tiasa orang nyari milarian naon ilmu penuh jambe pangake anu hubungan juga perluan urang. Tidak bag-bagan ilmu agama, tidak bag-bagan skill kemampuan, tidak bag-bagan warta berita terkini, tidak bag-bagan pendidikan, tidak bag-bagan informasi, eta blog anu mana informasi hiburan, blog pariwisata, ngulas hiji perkara eta ayeuna geus gampang bisa cari, rek hiburan, rek musik, rek kalaguan, rek kakawihan aya sakabehna, pek aranjeun, pek urang sadaya ayeuna naha rek jadi penonton, naha urang anu rek main, urang salurkeun sin urang. Lamun urang senengna kana nyanyi kana ngawih ya eta geutik. Lamun urang senengna kana olahraga, senam, silat, teu sajabana eta anu di uhit urang. Senengna urang tukang masak kadinya tah, tukang dahar kadinya tah. Nah, pokokna sesuai jeung karakter jeung hobi urang pek geula sulurkeun di media YouTube supaya urang menang penghasilan atau supaya urang paling tenang ngahibur aya manfaatna. Khairun nas an qaulin nas, saalus-alusna manusia teh nyaeta anu bermanfaat kanu sanesna. Wargi sadaya rukina sakiheula salam kadeudeuf kaulas kalisih tua, salam kadeudeuf kaulas kaasih kasadayana, hapunten anu kasuhun. Pilih dina ieu cariosan teh aya pondok nyongkok panjang juga, nuhunkeun diapunten anu saageung-ageung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.